Sanapsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna. Yes. Tapi lalaki lamun geus nafsu awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu fakta peledagun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu peledagun. Zaman ayeuna mah lobakeun mah duit. Lamun loba duit bakal loba nu ngahargaan. Yes. Lamun loba jasa hungkul cang tangtu aya nu ngahargaan. Bener teu peledagun. Boga salaki kitu mah teu doraka kumaha. Pamajikan hirup disebutkeun modal. Ayeuna boga pamajikan disebutkeun duda. Lamun jadi aing pamajikanna, ku aing mah tah si olotodna geus deui dicek ku aing mah talian dina tangkal cangkring. Suga dirongrong wae tah ku sireum ieu kararangge sing calatut tah kana olotod anu aya endogana. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh-aneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Peledagun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dek dieuweuhkeun anu hejo, bodas dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Yes. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Yes. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman bahala. Belum pada manyun. Lah, beuki sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Jigah anu heueuh wae hareupeun mah pasang beungeut tampang polos. Na ari tukangeun meuni gede waos. Baladageun. Dengekeun besti. Urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman. Buktinya urang mah tara ditanyakeun, "Ai kamu capek enggak sehari-hari? Ai kamu diem di rumah bosan enggak? Atau ai kamu pengen healing apa enggak?" Yuh, panyeri hati-hati mah tara daek ditanya, "Kamu teh sehat apa enggak? Atau punya uang apa enggak?" Sakapeung mah hayang teurik ose-osehan. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian ye awe zaman ayeuna mah teu resepkeun janji manis. Yes. Resepkeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ieu lain klemer-klemer. Kalakak utah uger. Dengekeun besti, lamun boga masalah rumah tangga, ieu selesaikeun teh masalahna, lain masalah hubunganana. Lamun nempo pamajikan, sumutat samutut, jumutat jamutrot, amek-amekan teu paruguh teh, salaki teh ulah pipilueun samutut, ulah pilueun amek-amekan. Dari sikap pamajikan mah anger kitu, ieu mung eleh. Yes. Nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean. Dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman. Dengekeun besti, mak mah lamun geus nyieun video ngajian geus kolot oge ngarasa ngora. Paduli teuing dek cek batur dek disebutkeun eueuh ka era ge. Nu penting mah anu iri tamah panas, urang gaya bebas. Bener teu? Peledageun.
Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna anger wae henteu kacongcai. Yeuh, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha jaman. Da naon oge nu dibeli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Yeuh, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Istri idaman di tahun 2025. Subuh jadi babu, berang jadi koki, peting jadi Elsi. Wah, mun digaji sabaraha puluh jutaan, euy. Komo ieu di booking nage saumur hirup. Paladageun. Salila lain urang anu boga masalah, lain urang nu cari masalah. Deuk tepatannya saumur hirup oge. Bodo amat. Paladageun. Bisi maneh kasinggung ku postingan urang, kasindir ku status urang, coba bejaan status nu mana jeung postingan nu mana. Kayak ku urang dek diposting deui. Paladageun. Dek teu hurung kumaha beungeut aing. Tara ulin jeung batur, tara ruyang-riyung jeung batur, komo deui gaul jeung batur, tapi teu luput tina goreng sangkaan jeung omongan batur. Hayang seuri aing mah kudu karek 3 poe kawin geus pasang status Asia. Kamu adalah imam terbaikku cenah. Kamu adalah suamiku untuk selamanya. Ya, Asia. Karek 3 poe mah moal mikiran gas, moal mikiran beas, moal mikiran bebenyit lewe. Indah we, engke geus pada waktunya. Sia geus gablek bebenyit, salaki teu usaha, jajan macet. Stres ya dina eusi hulu teh bebaladagan, borara imam selamanya, borara suami terbaikku ya, nu aya ge piring ngarapuh. Aslina ya baladageun. Jelema anu pang jahat-jahatna di dunia, jelema anu megahkeun rezeki batur. Bener teu? Baladageun. Denge kusianya, aing edek disebut tante-tante, aing dek disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae ye. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Edek sia resep, edek sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cus. Nu nguruskeun hirup aing jeung nasib aing mah cukup nu maha kawasa we. Cik atuh sungut sia mah tong pipilweun. Besi diwawalan ku aing. Paladageun. Yo, emang genah jadi IRT? Emang Asya senang jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Yo, nu aya ge ku salaki dianggap lagi sebelah mata. Tempo urang yang jajan baso samangkok 15.000, disebutna teh lebar cenah. Daripada beli baso 15.000 mending keneh beli bea sakilo. Beli bea sakilo mah bisa kadahar ku salarea. Coba beli baso 15.000 samangkok. Yeuh, kadahar dagingan ku sorangan. Tempo urang aya kahayang hayang beli baju, hayang meuli lipen setip, disebutna teh ieu pemborosan. Matak nu jadi ibu rumah tangga nu tidak berpenghasilan dicapna ge tukang meakeun duit salaki. Bener teu? Tong protes fakta eta mah. Dengekeun besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Diriungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Tuh, tingali yeuh. Aisyah lalel wae jika udah ngalet online wae. Yeuh. Sabau-bau na beuleum tarasa. Sanajan kumaneh dituruban nepikeun ka budi ge angger ka ambe. Begitu juga kelakuan maneh. Satu kangen aing. Yeuh, sanajan disumput-sumput ge bakal kapanggih. Peldageun. Ari hirup ulah sok sombong. Sakirana masih keneh nginjem ka Bang Emok mah. Sakirana hirup masih keneh di udag-udag bank keliling mah.
Komo lamun ditagih loba nyumput. Kaledago. Montong sok ngaku jago. Ari sakirana masih keneh wani di kandang mah. Bagong. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bora dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneut urung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Euy beuki sangsara we euy. Baru arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Ye, paduli teuing aing diaromongkeun ku salaria oge. Paling oge aing mah panas ceuling. Yang penting mah aing teu panas liang waduk we. Da mun panas liang waduk mah hese aing deuk diukna. Aslina. Kaledago. Sakirana geus eueuh kawani cicing. Montong sok nagokan bisi kacentang. Kaledageun. Laki mah ari kana HP toel ka ditu toel ka dieu ditatap diusap dibulak-balik colok ka dieu colok ka ditu tempo butuh nomor hiji mah totoele ka pamajikan. Lamun hirup teu bisa manfaat keur batur minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah minimal ulah sok nganyarikeun batur. Belang jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger, pijahut, spaghetti. Nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun. Nyambel goang pedamanyun. Bagja kalakah panas pool untung teu ambeien oge. Ci atuh kali-kali mah kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tah. Dahar hamburger. Boro arah dahar hamburger. Hayang baso oge. Isuk-isuk ger, sore-sore der. Ciri-ciri jelema nu teu gablek duit. Yang gede hutang. Aing. Saya aku lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Moal batur moal urang. Dengekeun besti, ari hirup kudu cigah eusi cangcut. Najan bau manehna ge ieu masih loba anu resepeun. Ulah cigah eusi selempak. Katona saeutik heurah. Kasinggung saeutik tangtung. Moal balik besti. Kaledageun. Ripu besti jadi aing mah. Batur mah tegablek duit teh nginjeumna ka aing. Nah, ari tempo aing tegablek. Boro arah diinjeuman. Aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun. Aslina. Kaledageun. Salila lain urang anu boga masalah. Lain urang nu cari masalah. Deuk tepatannya saumur hirup oge. Bodo amat. Kaledageun. Dengekeun besti, ari hirup ulah era jadi jelema teu boga. Da Allah mah can pernah ngomong ieu bahwa surga keur orang kaya. Bener teu? Kaledageun. Zaman ayeuna mah jeung babaturan mah wawuh kudu deket teuing ulah. Soalna babaturan zaman ayeuna mah di bageuran, di baturan jeung ditulungan teh lain marulang tarima mah kalakah narincak hulu. Kaledageun. Cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun, hayo we sabar jeung sabar. Kecup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Kaledageun. Sakedeung deui tereh lebaran.
Mana angsuran masih keneh lila, mana hutang masih keneh numpuk, pacaran bayaran ka Bang Emo. Ditambah dek lebaran mah kudu meuli baju lebaran. Yes, cik atuh keur para salaki kali-kali mah uruskeun atuh lebaran teh kumararane. Ulah ku pamajikan wae ameh lieur-na sarua. Ayeuna hayo we diuruskeun ku pamajikan. Tempo beak duit nyebutna bor. Paladageun. Dengekeun ari sia besti, ari hirup ulah dipake rudat teueuh lamun bogoh nyatakeun, lamun rindu panggihkeun, lamun geureuh ciduhan ari sia, lamun teu gablek ka bogoh rebut nu batur dan usia oge direbut batur. Hari gini Asia tidak mulang tarima mana paten. Baladageun tak usia. Dengekeun ku sia besti, lamun aya salaki batur mere duit, tarima Asia da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah ye gubuk duit nah tong digubuk salaki nama tuman da eta mah nu batur antep sih na mantong deui ka pamajikana leres teu baladageun tak usia.